ready, go. Tapi Kang, abdi kamal dicarekan Kang eta teh. Manya abi ek dahar dicarekan gerak Kang edek ka restoran dicarekan. Nah, beuti dicarekan gitu. Nya kan di daerah Jakarta cenah aya restoran anu terkenal gitu nya. Abi ka ditu teh Kang. Adi itu eta teh edek dahar teh carita nama. Oh, alus atuh loba duit. Henteu aya loba duit mah Kang abi teh mekel ka ditu, mekel dahareun eta teh. Asup eta ka restoran eta teh Kang. Abi teh buka eta teh dipurak eta teh dahareun nu abi dibawa teh. Eta teh terus abi dahar di dinya. Petugasna datang Kang. Abi dicarekan. Nah dicarekan. Nya cenah ini makanannya jangan dibawa dari luar. Ini harus makanan dari sini. Oh my god. Masih aya surabi hanet ya, surabi hanet. Naon akang surabi hanet. Sore-sore kieu nya resepnya nanti nuang surabi hanet. Sareng teh kopi surpa itu mah Pak Amin mah. Nya sih. Sur Pak Amin mah surabi hanet raos sonten kieu teh. Sumohon abi kita hoyong surabi hanet padahal mah tiasa ngagaduhan surabi teh Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dedi nambi Aduh ada yang bade nambi itu mangga. Hayong nambi. Mindonya mangga sok hayong lagu naon? Soalnya tecan wareg. Oh gitu tecan wareg. Biasa. Ai sareng Kang Dedi mah teu wareg sih kan namanya. Sayang sapa madegan Sapa madegan sumangga. Di Darso nya. Darso mohon sapa madegan. Mohon saya ketemu di antos. Oh gitu mau dikitun-kitun? Oh langsung wae nya. Waktu sekedap deui. Mohon waktu sekedap deui. Samporet. Mohon mangga atuh. Atuh nuhun Kang Dedi. Mangga sami-sami. Nuhun. Amin. Aduh. Mohon abi teh kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yati nya namanya teh hoyong nambih surna teh ditambihan kenya cinya. Nya kene ditambihan tenang we aya ici mah tukang tumah tambi. Tukang tumah tambi kumaha? Nya tukang tumah tambi segala lagi abi mah tambi we pokona mah. Tapi Kang, abdi kamal dicarekan Kang eta teh. Manya abi ek dahar dicarekan gerak Kang edek ka restoran dicarekan. Nah, beuti dicarekan gitu. Nya kan di daerah Jakarta cenah aya restoran anu terkenal gitu nya. Abi ka ditu teh Kang. Adi itu eta teh edek dahar teh carita nama. Oh, alus atuh loba duit. Henteu aya loba duit mah Kang abi teh mekel ka ditu, mekel dahareun eta teh. Asup eta ka restoran eta teh Kang. Abi teh buka eta teh dipurak eta teh dahareun nu abi dibawa teh. Eta teh terus abi dahar di dinya. Petugasna datang Kang. Abi dicarekan. Nah dicarekan. Nya cenah ini makanannya jangan dibawa dari luar. Ini harus makanan dari sini. Lah kan Pak saya bukan numpang makan Pak biar nanti saya buat diposting di media sosial saya makan di sini. Tapi kamu katanya harus mesen kayak gitu sih. Iya katanya kamu harus mesen di sini, jangan bawa dari rumah. Kirain tuh boleh bawa dari rumah Pak. Tidak boleh. Akhirnya di mana sih? Akhirnya mah di luar, dahana dihareupeun. Karunya teh terjadi atuh di posting jang itu di media sosial teh. Terjadi Kang, di posting we eta duaan eta jeung pengamen. Nya tuh ci matak ya tuh hayang dahar ka restoran tuh boga duit makal sorangan ici mah tadi nama sugan we bisa.
Ayo asur abi haneut sakantenannya Kang Dedi lebih haneut oge lagu nu Mama Yati suhunkeun pangsa pamadegan insyaallah diputar sakaligus ieu teh Kang Dedi bade pamit ka kawargi sadena mugia kata mugia nanti tiasa ngahibur oge hapunten anu diteda bilih aya nanti carisan Kang Dedi anu ngaraheutkeun mana atanapi panyajian lagu-laguna. Hapunten pisan, sumuhun abi ge nyungkeun hapunten bilih aya kalpatannya. Tah ku kituna nya satos acara ieu aya dakwah senja ti Bapak Kusno sumangga tiasa didangukeun. Kang Dedi sareng Neng Icil langsung pamitnya. Mohon Kang Abib ge bade pamit Kang itu bade meser eta meser emas Kang. Alah hebat meser emas. Mas naon? Mas itu Mas Egi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni Sunda. Permios.